Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing solih-solihah. Pendak deui sareng Burista dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna urang rek diajar ngeunaan kecap barang jeung paribasa. Sateu acan urang diajar hayu urang maca basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, cik ibu bade tumaros. Ai kecap barang teh naonnya? Nah, kecap barang nyaeta kecap anu nuduhkeun barang atawa ngaran anu dianggap barang. Kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu kata barang yaitu kata yang menunjukkan barang atau nama yang dianggap barang. Nah, teman-teman perhatikan ya. Di sini ada kecap barang. Nah, yang pertama imah. Kecap barang di imah di lingkungan rumah yaitu piring, kursi, meja, TV, kulkas, kipas angin, sendal jeung sajabana. Kecap barang nu di sakola anu aya dina lingkungan sekolah yaitu meja, kursi, guru, murid, kepala sekolah, bor, sapidol, pamupus jeung komputer. Nah, teman-teman, kecap barang selanjutnya yaitu di jalan yang ada di lingkungan jalan yaitu mobil, beca, motor, sapeda, delman, kareta, jalma-jalma, jeung sajabana. Kecap barang anu aya di lingkungan gunung. Nu kahiji nyaeta tangkal, cai, batu, taneuh, sasatoan, jukut, jeung sajabana. Terus di dieu aya kecap barang jeung sebutan jalma nyaeta bapak, ibu, nini, aki, uwa, mamang, bibi, tentara, polisi, dokter, patani, nahoda, jeung sajabana. Nah, di dieu oge aya kecap barang ngeunaan ngaran sasatoan nyaeta aya ucing, gajah, cakcak, sireum, hileud, oray, kuya, onta, manuk, munding, sapi, kuda, jeung sajabana. Nah, eta mangrupakeun ngaran kecap barang yang ada di sekitar kalian. Nah, teman-teman, sekarang perhatikan materi selanjutnya ya. Nah, teman-teman, materi selanjutnya yaitu mikawanoh paribasa. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya nih kepada teman-teman semuanya. Ada yang sudah mengerti mengenai paribasa? Paribasa nyaeta susunan kecap anu isina mangrupa papatah, pangrojong, atawa kecap anu bisa dijadikeun pienteungeun hirup meh ngamotivasi. Jika dalam bahasa Indonesianya yaitu pribahasa yaitu susunan kata yang berisi berupa pepatah, dukungan, atau kata yang bisa dijadikan contoh dalam kehidupan agar termotivasi. Ayeuna perhatoskeun ku hideup halaman 78. Ngeunaan paribasa jeung hartina. Elmu tungtut dunya siar. Hartina hirup teh kudu neang elmu pikeun kasalamatan dunia akhirat. Kalau dalam bahasa Indonesianya, hidup harus mencari ilmu untuk keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua, hade gogog, hade tagog. Hartina jadi jalma kudu alus omongan jeung alus kalakuana. Jadi orang harus baik omongannya dan baik perilakunya.
Seperti itu teman-teman. Nah yang ketiga, cerincing pageh kancing saringset pageh iket. Hartina kudu ati-ati atawa sayaga bisi aya bahaya atau bencana datang. Harus hati-hati atau waspada ketika nanti ada bahaya bencana datang, kita sudah siaga atau kita sudah siap. Nah, teman-teman, yang keempat, buruk-buruk papan jati. Hartina sagoreng-gorengna dulur oge tetep dulur sorangan. Yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu sejelek-jeleknya sifat atau kesalahan saudara, tetaplah saudara kita. Yang kelima, herang caina benang laukna. Hartina hasil anu kasampean teu nganyerikeun batur atawa teu matak nimbulkeun masalah. Yang kalau dalam bahasa Indonesia, hasil yang kita dapat tidak menyakiti orang lain atau tidak menyebabkan masalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna salamburista atos rengse. Hatur nuhun teman-teman yang sudah mau bekerja sama memperhatikan materi yang sudah Brista jelaskan. Nah, bagi teman-teman yang masih kebingungan atau tidak mengerti, boleh ditanyakan ke Brista ya. Untuk tugasnya yaitu mengerjakan tugas di Google Form. Teman-teman jangan lupa mengerjakan ya. Diingat, yang belum mengumpulkan tugas kakawihan ditunggu paling lambat hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana.